Ayah kapan dina lagu nage dahola. Dina hati kuri. Anjeun cici. Eta dina hati anjeun kuri teuing di hanya dahola. Montong loba ngabodor anjing bisi dikadek wae. Cing atuh keur sedih mah nya cing urang mah keur ada selebritis. Ngaplos dari itu teh. Durian kebenang digantian ku Cikopi. Cek kopi. Acan, Kang. Acan, itu acan. Nikmat punya ulang nipas capaya. Rumah doang begitu sia kan. Nikmat punya kan syaukur lagi syawantara. Penguat ulah dok tering kuela jatuhnya. Syabak punya kadang syopal wala petaka. Ampurane. Nah, teuing jang. Tuh koyon we kitu mah diusir suruh uang. Oh, kayaknya itu noyon deh, awak kemolan. Tuh, udah itu. Sama kemolan. Siapa ngalikeun tuh, gue diberesan pakaian ya, Kang Cepot. Cepot. Kade sarung aing tong digubuk anjing percuma. Sini samping hiji. Wah, repot. Itu lemari di bawah. Itu naon pada? Asian ngagubuk lemari eta diasupkeun. Kurang tahu lemari itu. Malah nyawe geuning pala tingalikeun gunung aslikeun keun. Moal keung aing ditinggalkeun ku anak hiji mah. Pacarkeun teh moal keung ditinggalkeun ku anak hiji. Siga nu moal modal tah si buya teh. Jiga Kanya anu tuh. Eta bapak kasar gitu. Nah, teuing jang ini tancep mami. Ini mah Ulu mani ya. Ulu pakai jeung lulupat lagi tuh. Cakep. Ulu ngagibet gamelan. Balik deui. Gamelan tuh gunung teh. Gamelan. Baik, karena hayung kebagian warisan loba. Semoga warisan we. Dengan hukum. Warisan wae eta mah. Mah aya teh bapak teh make jeung kitu kalawan naon sia rek pangeunangkeun deui. Aya pangeunangkeun pangeunang kitu ge teh si Cepot teh aya turunan. Turunan naon sia? Turunan. Teng manuk teng anak maraku kuncungan. Uyah mah moal TS ka suka haji angger ka handap. Suka haji mah Tak dikekeun Bapak Semar. Berpegulutan jika helm teh sia. Naon ya? Semua eta teh pun lanceuk teh. Punten dia sana abi ngomongkeun. Bangna kitu teh kala aya bulan lewat. Nyantai lah nyantui. Bapak apa eta ambulan pangna dihurungkeun, pangna disadakeun. Nah kumaha sih? Naon jang? Eta teh keur leutik teh kurang cocokan. Masa kecil kurang baik. yang gape. Si Cepot kitu teh aya turunan si bapak. Turunan naon deuleu? Turunan. Ulah tadi aku. Naon deuleu? Baheula bapak nalika keur hayang ka mah kumaha lalakonna? Bapak geuningan baheula nalika keur hayang ka mah nepikeun ka Imas 2 meter persegi di kurilingan sitiragen gitu baheula teh. Hai. Maka cau di gang lugan. Kita teh kitu jang cumun kitu mah. Marukana takal cau teh ditangkep-tangkep kupun bapak teh. Ditangkep dicium kupun bapak teh sitiragen, dina sitiragen.
Jepek sih teh. Atau bisa. Kenyataan. Eta teh kitu kawa sumohon kitu mah. Ai. Kapal kieu modal. Tong teuing sih teh. Kuring ada pangat kieu teh nya akan jadi lanceuk. Baheula Bapak geuningan kapan Bapak oge sarua naon penakna jeung emas teh dina impian. Tah ayeuna terap kasih cepot punten ieu kalanceuk nyebut si cepot panggil jeung hiji awewe dina hiji impian. Bapak kayak gitu sarua baheula anjing kapanggih ku aing tah. Pacarkeun teh ka aing mah ngomongna baheula panggil di Sukahaji. Tuker nomor WA. Asing ngorek kitu geuningan ngagolomohan daun cauk. Kapanggih modal dina waktu enak bapak aing euy. Dek mangeunakeun sia we mangeunakeun goreng pacet goreng kayak gitu. So, aku ini cia. Ini ka mana? Ini. Tuturkeun ku sia. Itu atuh keur ngaberangan. Jadi kasih. Rahasia aing dibongkar dulu. Was. Eta teh kitu jang, itu mah. Baheula teh kapan tunggal dirarucatan di rumah. Mun bapak teh ningali termos diganyel ku sitirage hedet sia. Jadi ini sia cing jauh. Bisi dibedir ku aing. Ya. Ah, kuring mah. Mending kene tuturkeun lancet kuring. Udah podo-podo apa? Podo-podo teh lancet kuring. Nya. Tapi piluhun di sia. Beda di berontak koe sia kang ieu mah. Tapi piluhun deui. Moal anjing aing. Ka kolot geus eta mah beda adat. Aing mah daripada diomongeun. Kumaha kami ngusuk aing mah. Siapa kami ngusuk bae gitulah. Jeung batu dicopot. Si goreng patut siap anak-anak